ulah aya kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu barang jeung penting pakai zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos kitu sih. Atuh ente mah hees sih ngomongna. Ya hees teh hees beneran. Atuh pan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare golbu nanti. Atuh warasatul anbiya ge bisa. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare emang kumaha gitu ketika saya tanyakeun gerege ka anakna. Asal Malik Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taala. Malik deh ka dia. Tan halu bil qadatum karajibil qadatum bil di bener lain dalaga. Berarti kan terus-terusan nya teh geus lazim terus-terusan ada mul infaq jeung shalawat. Ajaran Mumu almarhum masyaallah almaghfur lah. Eta teh asal Malik we kos kitu tah. Awalna mah pamajikanna ge kageteun. Je, saretan teh sieun ka haji. Tapi sare asal Malik ka Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim. Malik deh ka dia. Tan halu bil qadatum lain. Ayo Habib Rojak apa lain. Malik ka dia mazia ka mana? Aju bae leungeun duga peragapan. Deh, cak pemajikan taringgus deh. Beda. Masya Allah. Eta keur carita ahli sholawat. Ahli sholat teh kos kitu mantak anyar-anyar sok ditanya. Yo penting saretan teu. Sare. Pan Malik ka dia gitu ge seuri bae ngana. Ngimpi lagi atuh pan ka panggih jeung Kangjeng Nabi.